Joga garowe teh kahujanan. Kareunang teh. Kareunang muping-ping. Langkakan ledeh. Tong digarong wae sok peuri sok ledeh teh. Komo palangkakan mah. Jeung murulup pinaon teh. Eta teu mah da eta teh diangir meureun. Dararamang sadayana. Aya pangesto bulan. Hah? Aya pangesto. Nuhun dari damang mah. Ai sarira damang. Cekak. No. Nah sakieu hujan-hujan bade angkat ke mana tuh? Tong ka mana karep ngomong teh jeung hujan sidik geus raat. Girimis ieu teh rambut tuh bade angkat ke mana? Kabulusan aing jeung. Burukan teh eta geuning bararasa. Atra bade angkat ke mana sarira? Ata angkat ka mana-mana di dieu we. Oh kajeun Di saur ku dunungan. ayeuna teh. Tumuhun. Aya prayogi naon dunungannya? Ka saurna teh aya hal-hal anu baris dipadamikeun we. Oh sae atuh. Alah. Mangga atuh. Kadunungan. Di lapang Kerkop teh ieu teh nya. Tumuhun, Garut. Jalan Merdeka Garut. Bares. Loba dulur aing di Garut teh. Lares. Baraya wungkul. Kaul heula we. Oh, mah Ngomong wae capek. Sae. Awas. Awas ki. Duh. Aduh. Duh. Wah. Oh hey. Oh hey. Jika tuang wayungan pakuda selabe. Jika penulungan di kekayan kepala diminta naik kunaon mata dicangkiran. Kepala diminta janji kunaon dipikiran. Sangkan Gusti las asih kedasana kedasata Salat sok caritakeun anu mata kula gagabah. Batur-batur. Kula. Aing rek rine heula ieu, arek ujas medi heula sakedeung. Dagoan di luar. Eke kana gede kali kemang. Wah. Aya kitu rambut. Duh. Hari daik masing pan. Mun urang mah jadi potong setik. Aduh, teu dicukur kaku kana macan. Ada ngalangan atuh teh. Kumpul euy. Hari daik masing pance bulat asa kahang. Lamun karasanang teran langkari ka pangeran. Duh. Cara menang musibah kakara eling bertobat. Cara menang musibah kakara eling bertobat. Sindang layak para patang Cisarang dalam warbu Samudaya kalapatan apun tenang Sia gegal teh meni sautet. Jangan ke semua pangabaktos Gusti. Diterima. Sautan deh. Jalukan batur-batur. Oke, Bos. Bodoh. Jo ke bos eta. Bodoh. Kageroan tuh. My brother and everybody, come here. Let's go. Let's go. Come on. Come on. Kemari. Kesana. Kesini. Nah. Tadi aja.
Allahok mah. Teu ngartieun urang nya. Pangartieun di bawah bahasa kitu mah. Ari eta bu jadi kitu-kitu gaya naon teh. Nganakeun Gusti ieu teh gaya mohek. Mohek. Mohek naon? Mohek mongkleng. Poek Eta mongkleng. mah poek. Nganakeun abdi anak pang. Pang naon? Pang goreng patutna Gusti. Diuk. Saya Pak. Kumpul euy. Allah. Ai lumpang keren situ. Nyangakeun semua pangabaktes Gusti. Diuk. Dan Diuk. maksudnya Diuk. oh kumaha Diuk. naon cenah Sakitu tari. Cek dunungan teh maneh teh diuk. hah Diuk. Wah, ari batur nanya teh heug jawab jawab atuh. Pan aing ge ngajawab belegug. Cek dunungan teh diuk. kalau kau ungut-ungutan da cek rasaan mah aing mah teu dakwah naon Aduh si jurig. Diuk belegug. Yuk atuh. oh nu leres Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. tuang rama maot Anjing. Lain bapak aing maot belegug. Cek dunungan teh diuk. bu iraha maotna Aduh jadi. Wah, si kuaan si eta. Eueuh nu modar aji. ulan Eueuh nu modar aji. oh tos saminggu Anjing. Tujuhna. Parah nih parah. Lain. Eueuh nu modar aji. Aji eueuh nu modar. kunaon teu damang heula Allah. Eueuh nu modar. oh liper Aduh jadi. Lain budak teh kaluwihan teh mah. geus ulah dicengceurikan ih Anggur doa. Anggur mah doakeun tuang rama cing ditampi iman Islamna. Amin. Masya Allah aji. Tak gitu atuh amin gitu. Aduh. Batak kesal muka babaturan kieu mah. Aduh. Atuh naha kapungkur teh sanes wawartos kasimkuring. Ari kagungan penyakit liver mah da gampang. Gampang babari atuh. Ai liver mah biasana oge cenah saurna teh kuhahanyiran. Wajir-wajir. Aing ge nyaho. Lain daweuh nu liper. Kuhahanyiran. Heeh, nyaho. Is kuhahanyiran lain hahariringan. Aduh jadi. Saingan maut atuh liver di hari ringan beuki lieur atuh. Kuhahanyiran. Sanu ngariri. Beuna-beuna teuing. Wah. Ya anjing ieu da ingat. Tuh celeh di hareupan aing nu teu heula. Ah geus keur bae antep nu Di jalma tukang budak. diukna. Da jalma budak Di tukang diukna. Naon? Di tukang diukna. Kuhahanyiran. Aji kena hanyir teh hanyir deui. Ada aku akhir. Di tukang diukna. Hei, Tukang toel atuh. Naon? Di tukang diukna. astagfirullahaladzim. Aji. Sia teh ka aing teh Noel ari ngomong henteu. Sakitu mah beredagan caritanya. Di tukang diukna beleguk. Ah, mung ah. Aing merek di tukang ah diukna. Pas kayak gitu. Oh, tidak tadi kena gitu atuh.
Bulan Teu ngomong anjing. Joli si juri kaing Waduh sahulu. sele dina irung aing Ngesalkeun teh. kawas papatong we kaing teh kapindah-pindah teh teh awas dari kakolot belegu bodoh kapindah-pindah teh teh ae Nges. Jangan nolak cangkeng ode. nah si nulak cangkeng naon si teh beletak we naon hah Allah. naon nah sadele Jalebet teh. Naon nolo. naon Aduh. naon si teh Alah. Galah naon nyawaku naon sia kaing. naon Aduh. Nepi ka jangar sirah aing didegung-degung ku sia. Urang ajar emangnya gua cowok apaan? Bina-bina teuing sia teh kaing teh. nah naon Aduh. Nepi ka jangar sirah aing nah salah maneh salah naon aing? mun lempang teh heug neuleu ieu mah tungkul ngadudud jadi hulu maneh diadu jeung hulu aing Ah, gitu. Eta masalahna tuh. Jadi maneh ngambek teh gara-gara ulu aing diadu jeung ulu maneh. Sabab teu neuleu jadi nu salah. maneh Dipikir-pikir mah lain aing anu salah. saha Sia nah aing dengekeun belagu. Geus puguh pan aing mah teu neuleu. Tah sia nu neuleu ka aing ngingkah ka itu. Kerehan maneh atuh. Ieu mah cele di dinya ngahalangan aing emang na aing rek sieun ku sia. Kurang ajar awas ya disantet ku aing. Geningan aya Gusti. Aduh, aya Gusti teh. Sugante dodol Garut. Dunungan disangka dodol. Dunungan disangka dodol. Ai. Dunungan disangka dodol. hei Allahu Akbar Aduh. naon Ayo kana. dunungan disangka dodol buhanyiran Higa. Lain kumaha ge anana cekurang aja. Parah bisa itu. Selina kapengpetan. Aya pikir jalan naon Gusti? Penat kalapa. Heula. Ulan Heula. mending ayeuna. Geula tuh. Maksud teh geus nyase. Nah da ayeuna ge teu riweuh. Lain dagoan. Ngantosan sapa nabi tos ka dieu. Engke cenah. Nah da aing main ka maneh. Edah hayang miluan Hayang iluan. Hayang miluan marugana rek dibawaan padahal moal gujinya. Nya. Ya Gusti oge nya wayaw. Si itu mah pegagalawan gusinya. Nya. Tuh. Si itu mah kabing ngaharian wae nya. Nya. Si itu mah goreng patutnya. Nya. Tami abi kasepnya. Henteu. Aduh, atas hiku mah.
aya sanes ieu teh Arya Bima kairing Astra Jingalan Dawala. Doh, Bot. Abdi. doh. Dawala. Abri. Abdi gitu. Ieu waringin pitu teh Bot. Sumuhun. Doh, sumuhun. Aisyah keraun. Keur ngahujud. Da Aisyah menilila. Asa bijil. Wadukna teuas. Ngadar kenteng udah. Ieu mana jelema anu ngaran Detya Kalawijagni teh mana? Duka teh apa? Jok bapa mah cenah Detya Kalawijagni dites gede sireum. Doa, Oh iya, seletik-letik deui. Lain dunungkeun dunungan gitu. Dunungan. Aya naon euy? Nengakeun aya jelema ka dieu dunungan. Hah? Aya jelema ka dieu. Di belah mana? Ulah ditu. Kana aya jelema. Cici. Oh, itu tingali. Anu eta. Mundur. Yang kenalan abi mah. Mas Lami teh penak jeung jelema. Geus Ya. sakit dia gustinya. Pek. Asih. Aduh, hayang bareng jeung dunungan. Naon teh? Dunungan hitut. Nyaho aing mah teh hitut. Nah, saopan nayangan meureuh. Nyalahkeun daek edan. Sinen. Henteu. Ieu teh kabeh henteu. Henteu. Oh, tong cekcok aing we. Pira aku teu karasa. Nah, sia teh meuni teu karasa. Da liang taina geus dol. Geus eueuh saringan. Heeh. Geus eueuh saringan. Alah. Itu monyong geus gede kitu euy. Walah, lebih ke ngojungiring gitu. Ngajungiring gitu eta jelema geus gede kitu. Heeh. Datan niratan ngademan. Datan niratan ngademan. Ewuh mangkulingan tanah den nira. Daek samelenok. Muni hampir sajajar. Anjir, ya jelema anu jangkung gede kieu. Model sambada. Model Aegen gitu tak jangkung Aegen. Model Aegen kieu jangkung gede ya jelema teh. Boleh ka Saha hei manusia. Aja kaget. Delawa. Anjir, sorana gede euy. woi. Acing. Kaget sundawa. Wow. Ai siam ni trek jempe. Itu sorana gede. Keun bae antep. Ngadang-ngadang yang jiga gitu. Wow. Aing rek nanya ka dia. Hah? Aku jaluk takon. Naon? Aing nu ngaran Detya Kalawijagni nu mana? Wah, Alah, euy. adai. Kade akang. Anjir, aya tomket. Nah, buat teh ka akang teh. Moal teu ka aing nyebut tomket teh pasti. Alah, ya jelema mun jiga cikur. Burukan dompet teh kitu, beren. Gusti, Ari anyan saha hei, jelema? Ngaran aing Bima. Hah? Bima. Bima. Inggih. Saking endi? saking kubutuh. Ai, aya Gusti, guru. itu jelema mun jiga laja. Tiga raja cenah. Udah heueuh. Batur kadulur teh. Reret. Aya diuk teh reret. Sukan teh wah lomang. Bek daya lomang. Sukan teh wah gawir le.
Jadi kayak gawir. Jadi culakan ku pamalah sorangan. Beraninyaan saeutik atuh betul meureun. Kayang teh diuk teh kareup. Juri budak kieu aing. Ngaran anjeun teh aku Bima. Bima saking ngendi? Aku saking Amarta. Wah, Amarta hi. Amarta. Aing rek nanya nu ngaran teh tia kalawina Win Sakti nu mana? dah tak geuning seuri. Apal ka aing jelema ieu? Sumuhun kulan. Mun menang dipercaya mah tah jelemana nu ngaranna Detya Kalawin Sakti teh aing. Anjeun. Bener. Bima. Apa? Naon maksudna anjeun hayang pangijeng kaula? Aing datang ka dieu rek nyokot kareta. Hah? Naik nyokot kareta ka dieu teh. Kareta naon? Aing rek nanya bener di dia aya kareta Binarom. Wanjir nyaho ni jelema. Wah, waspada jelema aya yo. Nyaho di mana? Aya weuh. Bener aya kareta di dieu. Tidak naon di dieuna. Di dieuna eta kareta teh tina emas. Aing datang ka dieu rek nyopot eta kareta. Gagabah teuing sia. Dia ke kareta rek dipake. Jalutak sarek nyokot kareta Binarom. Usaha nu aing. Wah, lalawara teuing jauh-jauh. Lalawara teuing rek nyokot kareta sia. Rek maling nya nyeun. Dibikeun syukur teh dibikeun. Silakan nyeun. Bener anjeun teh rek nyokot kareta Binarom. Sok rek nepi ka mana aja aing. Wah, Lamun kitu anjeun ngajak jogo jeung. Aku ora wedi. Moal bisa ya kareta moal bisa disokot ku anjeun sangeunahna anjeun Bima. Kabina-bina teuing. Jogo si jeung aing. Oh, lamun bener hayang nyokot kareta, jogo ditungguan di nerogan aing. wah. Sadia kadik jaya mu kaya batu kaya mas aku ora wedi. Wah. Akan dane. Duh. Mempengas abah dundungan anak Kang. Iya. Kunjungilah beramai-ramai. Ada apa? Mari saksikan bersama. Ada apa? Kita tampilkan sebuah acara gembira buat Anda semua dalam acara yaitu ngadu Kadu naon? melon Jeung sareng laja. Silakan. beres bakal rame atuh. Nah wakil lurah teret. Tadi mah ngahina. Nawa batur. Saha anu gorengaran teh? Ding. Nah, nari Mang Dawala. Saha anu gorengaran teh? Nah, dabdi mah heureuy. Abina-bina teuing sateka aing teh ngahina we. Nah, ni Mang Dawala. Dabdi mah heureuy. Banyak. Ieu mah nami anu pangsae-saena di alam dunya nami Dawala. Sae teh Dawala teh. Sieun Aduh Mang Dawala meuni ganteng. Nah, dipuji terus. Tong sakali-kali deui nya. Moal Mang Dawala dabdi mah heureuy. Banyak. Heeh, tong sakali-kali deui. Moal Mang Dawala hapunten nya. Sami-sami. Amang atuh ka itu Mang Dawala. Ka itu ka mana? Ka itu ka dieu we. Pika sebeleun sama Kang. Mang Dawala resep kadu. Oh nya beuki. Meuli atuh abdi menta. Juring suka derek mere. Lain pika keheuleuh. Mun atuh mangga Mang Dawala. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Dawala. Sugan tetes tebih Mang Dawala, Mang Dawala. Mang Dawala. Itu atuh itu. Nya. No anjing Mang Dawala. Hei, sedanten walad
pala tamtama itu si Bema kepulwaku bayang wangap jeung sabalat-balana Walah sugan teh hiji dua dulu euy. Wah loba. Lobaan geuningan. Yang Ulan. Danu kawul teh lain dewek kungkul. Oh nyap. Ayeuna bagian oga merangkeun ke ditulukeun di ku dewek. Semohon. Ayeuna mengenakeun ieu pun adi yoga suara. Laras. Nya Bagi-bagi. juara garap se-Jawa Barat. Jawa Barat Festival Padalangan. Festival Padalangan bade ngiring kawul merangkeun wungkul ke diteraskeun di ku simkuring. Baik. Bima ngaran teh saha? Bener. Anjir si Bima bawa melon. Naon melon. Sugan telin petani maneh. Aduh. Kumaha geus pare kumaha pare. Pare geus koneng acan. Nya. Ka dieu siana. Kumaha? Hayang apa pare koneng? Heuh. Kok kuat segitu mah. Udah. Eta mah lain koneng atuh. Aduh. Lieur si teh. Sugan dewa tomat. Tomat kakang. Damang lur. Alhamdulillah Allah ampura euy jori keur ngeplay aing aduh anjing. Keur mabok. Mabok nih si teh. Dampura keur mabok. Demi Allah 3 botol ku aing dibeakeun. BAKB. Asli aing mah jeleumana nekat demi Allah aing. Eueuh kasieun. Kasieun aing mah. Asa geus nginum asa pengaruh minuman keras teh. Eueuh kasieun. Kayak ku bagong. Demi Allah ku bagong teh sieun aing mah. Mau nu galak teh sieun. Maung nu galak teh sieun demi Allah aing mah. Kucing gering teh sieun aing mah. Aslina. Ya urang mah. Ku tarason teh sieun. Demi Allah aing mah eta nu jahat ku panitik. Teu teh sieun aing mah. Ganas teh ganas. Dumadak ayeuna aing mah pangaruh minuman keras 3 botol ku aing sagalikeun. Hulu. Beak kabeh, beak demi Allah si teh. Beak. Ngan ajaka teh nu botol hiji lina teh peupeus jileun. Anu hiji deui. Nu hiji deui leungit. Anu hiji deui. Nu hiji deui ku mitoh aing. Si lain mabok kunaon? Da aing mah lain mabok ku inuman. Kunaon? Aing mah mabok janda. Aduh, aing atuh.
kurang ajar ya. Raja, ya lumayan. Wih, hebat tuh. Wih, beres. Kaget tenera ningali kaget tenera ningali ingkang samya padangalaga ya ingkang samya ngalaga Lucy lan paingan Duk pikiri kiri hartina gunung Lucy cacing paingan tersangka sarabuk samerang nyamuk doh beres. nah aya jelema jarago teuing teh Sumohon. hei pasukan mundur Ya inge. balitungan jeung aing ibim Wah. kurang ajar sia sangka anjeun nyaan Wah, lain bohong syarik nyekot kareta binarong teh hah anak buah nepi ka paburantak ieu aduh Kang. ya siapa aing sisa jelema euy Oh pasti atuh Kang. kumaha kan ku abdi kan Ya, sok wah kuat sia Lan, wah kuat da eta mah gede. nya pokoknya mau kuat tuh teh kanyutna ku abdi Wah. Lari Kang. Cih, mundur Mundur. Awas eta Sia. guru TK kusum. dagor ku aing nu kieu mah nah ai sia jeung mere waduk di kana bibir aing Lain tarangas jalan mata aja. leungeus waduk teh euy rasa stroberi temen mah Lain teh mani segitu. bener saanya nek cokot kareta binarom kita tadi ge aing lain bohong ceuk aing bikeun kareta binarom moal bisa kurajar Tewak ra kurungan Kang. tangih dipencit sa ku aing Ijikeun. eang ku aing Ijikeun jeung nangkar kudag. Gusti tolongan Gusti. Tuh eta. naon Ini bapak itu tidak wala. Lah bohong. Manjar teh abi rek diperkosa. Kasieun gede. Tapi teh aing rek nanya ieu teh kareta binarom teh dicokot teh sia teh pribadi naon wah panggih. Tuh ieu babari Kang tuman kurungan. pusing dah anu botak tah Wala. paduli musieur aing mah ganti karena geuna wala unet aing mah Geus, udah geus diganti. bener arah pribadi lain aing aya nu ita cekedap ieu teh bener kareta teh nu maneh euy teh jelema munah maneh ka aing Oh loh. sakitu sagede cikur teh sia awas bot Jelaskeun ka Kang, ngarangartieun. dewek rek nanyakeun ieu kareta binarom teh bener kareta maneh sabenerna mah lain nu aing katitipan wuhul nasahan bugana nu bogana buah beja-beja ku aing Wah. tah dewek ka dieu teh dewek teh dititah ku bapak aing dititah ku bapa maneh bener paduli teu rek bapa maneh rek hancip oge aing mah ari bapa maneh saha ngaranna nya Semar bener nangka Tong make Badranaya atuh sia Bandanaya itu. saha Semar
Waduh. Wah, Semar. Semar. Wah, Cik. ciri-cirina. Ciri-cirina Semar kumaha sia? Awakna buheukeut, Boko. kurik ongkoh, Boko. beungeutna bodas. Banget bodas. Di dieu ya kuncung. Oh. Lamun lempang kita. Aku kakek Lamun ngomong Aduh, aya anu. Ayana. Cek anu. Gusti Nu Maha Agung. Ieu teh putrana Semar. Aduh, wah. Jo sujud Semah kaunyung panjenengan salira putrana Bapak Semar. Iya. Udah hulu sia mah. Gede hulu. Ai dipunyung teh kitu sia teh. Aduh. Ratusan tahun isim abdi parantos ngajaga ieu nya ari mangga teh teuing adi bade dicanak kudu kagunganana. Nya kudu kagunganana mah. Kanggo naon ieu teh? dan jelaskeun. Sok. Berkawin adi aing. Saha? Ngaranna si Jenet. Toh, Jenet. saha jenet teh mu? Saha Jenet teh? Adi aing si Jenet. Nya saha? Ngaranna Arjuna. Janaka. Nah, jadi Jenet. Jauh-jauh. Ngaranna teh Arjuna, ngaranna aya deui ngaranna teh Janaka. Janaka. Tadi cokot nenehna jadi Jenet. Oh, cokot teh. Uluna mah Janol teh teh. Benar. Ih. Bu. Nyaan lain bohong bener anjeun teh berarti anjeun teh utusan Semar. Mangga teh teuing Bima. Kareta pinarom anu itu mangga. Dan kudu kagunganan. Da kuno kagunganana disungkeun ge mangga teh teuing jisima dipaingan peuting aing ngimpi kalagragan bulan. Pada bebas Rek tugas. pangih aing jeung dunungan aing. Sono ka Bapak Semar sono aing sono. Dareh bebas tugas. Wah. Wah. Dere bebas tugas aing. Di mana karetana? Aya di ditu. Keun sok. Ma anjeun Bima naik kana kareta jeung eta nu duaan. Digusur. Abdi mah moal ngiring. Nah, Rek teras noron. Abdi mah bade nyanak muning. Jeung rek rabeuh di. Nya. Katega syawat-awat. rek cokot muning. Sumuhun. Nah, bener-bener sok ditegah sawat-awat teh muning teh. Catur di jalanan astra jingalan dawala parantos dumugi ka Tegal syawat-awat nanging kaget di astra jingalan dawala margi di Tegal syawat-awat daya tapak muning anu bejana aya 100. Dawala anjir. Dawala ini kieu naon? Parabna dawala. Wah, Cacing cau nu kieu mah parabna teh. moal teu patromat. Bedakan ka si Semar. Si Semar sia teh. Eta teh muning teh nu Semar. Goblok, Semar na haus teh. Bina-bina teuing marakan tara. Ngalongok ge tara ka aing. Kamanian getara. Ngamanian tara make jadi dugubu ku si Semar. Sangonana sa ngomong teh. Digangor sia ku aing. Emana ayeuna sieun ku sia? Allah, wanion bener. Kurang ajar jeung si Semar di podaran ku aing. Anjir sia dawala. Nangtang tuh. Bener bohong. Bohong. Dangor goblok nu kieu mah jeung leutik kinaon ge. Kurang ajar sia teh ka bina-bina teuing. Ai. Iya, bala. Gusti A. Tapi katutung gitu. Alah A. Masuk aing pae. Kawas A. kawas kuku. Nanaona sih.
Rek bodar beberes heula. Goblok teh ngaina mending aing rek ngomong di padaran ku aing kabeh sia. Kaleresan Semar Badranaya parantos mulih ti sawarga Gares. sareng sang Raden Gatotkaca anu nyanak bangsa kancana oge anoman perpancana sutak kasampur di jalan ye Semar melangkas ka jinggalan dawala anu larian mumi datan nirata ngademen datan nirata ngademen ewuh mangkulingan Raden Nira anak yang bu walah Gusti anak aing paeh heuleu ajanak Dugi ka hideung buah-buah ku gelap ka samar peti. atuh aya anak kamoe aya anak bagi kejadian naon silaingnya iya waktu anana nepi ka tararutung kieu kunaon jang nepi ka hanteuna anak aing aya anak aing dosa netah budak nepi ka hanteuna aya saya anak kalau itu kunaon ya budak Buah-buah anu aya nu ngaheureuyan wa. Meureun. Aya keneh hari. Kunaon wanya teh? lain jelema samanea anu ngaroga hala anak aing Oh kitu wa. dawala sastra jingga hiji Ari hiji hirup hiji hiji nu hirup hiji kahirupan kumulung jadi hiji kulit waru angan daru sinengul cager ye heureudang eta geuningun da. heureudang Heureudang. naon ari akah hirup euy ai maneh kuring mah paeh nya kuring cenah paeh ngoco mang Hanya paeh eta pulsa. dang syahudang aduh Naon tah? naon jang lamun bapak lain kolot abdi di dagor ku abdi ya udahlah tingali Allah. montong ka aing ngiduhna jurig Pak ti mimiti ayeuna tong di aku abdi anak ku apa naon sia teh naon sate tong akuanan ai taun teh ai teh gablek mah geus teh gablek Gablek ka era-era atuh. ka era-era naon Aya katangar naon jeung laras atuh Pak ieu teh naha laras bapak teh kagungan muning heeh muning ti mana budayut Borah boga muning. gablek muning we ha di dia di mana pangih bijeu si dadung awuk nepi ka diteungeun nepi ka tutung ditanyakeun cek aing diwartoskeun ku abdi ke cek bapak percaya boro-boro percaya kumaha meudeuk percaya ge meureun abdi salamet meureun abdi mau muning di paraban ku kuring cenah di mandian ku kuring di angon ku kuring ayeuna rek dicokot ku si Semar bejakeun ka si Semar anu urang kedut bener si dadung awuk ngomong kitu nyan ala kasur Kala nyarenge kala kemana. munur siana munur lan munur sik tukang aing Mundur. dia pak sok diuk dia munur dawala munur lan munur Mundur adab.
Sok. Tangkas sadagori tak cabut teh. Cabut deui tah. Potong leuwih teuing atuh. Semua dihajar sama wa. Pakai jenglain segala. Kabina-bina teuing. Tuh, Hasyim geus kaluar tinggali. Nya tadi kayak gitu, Pak. Wah, hina nasi gadung awuk, Pak. Wah, luar biasa. Ngajar teh Bapak teh medit nya. Nah, tinggali, Pak. Awas, Pak. Awas, Pak. Awas, Pak. Abdi ge ditutung hideu di tengah jadi tutung. Bapak mantang baru di tengah, cari tengah geus tutung. Bisa teh saya jempe. Nya teh saya jempe mang mana jempe utah. Akan bae bantem. Dadung awuk. Naon? Sasia? Saya teh poho deui ka aing. Aing teh Semar. Rek Semar, rek Udin, rek Kusep. Teu paduli nu aing mah sasar rek jokot muning. Didagor sak aing. Kabina-bina teuing lawan geus ya. Kabina-bina teuing sia teh. Mundur jang. Belas mundur. Mana wani Semar aing? Nah, aing rek sieun kudu maneh. Rame. Rame ieu mah. Saksikan bersama. Ada permainan apa? Ada pertunjukan yang spektakuler. Apa tuh? Pertunjukan yang luar biasa. Pertunjukan apa? Perkelahian antara buek Betul? sareng pinguin. Mangga pinguin. Si Edan. Ka bapak nyebut Nah, kakolot teh sia. nyata. Lamun benar-benar sok sareng jokot muning. Gelut saja aing Semar. Sok, sia dulu ka si aing. Cicing Pak, kade patutung. Nah, ada geus. Naon jang? Kade tutung. Geus tutung aing mah jang. Kagok. Padulih teuing geus kagok. Kagok tutup. Sok. Lumayan tapi Pak. Kitu patut sia wani ka aing teh. Ngir jagoan doy. Duh. Wanian mana Semar? Aing boga tengah teh kajauhan. Sok. Iya. Wani. Hebat si Semar. Awas ya. Sok. Hut. Ya. Ngir suku aing disapu. Wah. Kurang ngajar. Dah. Tong ngeret geus disadawa ya kieu. Bang Bara. Sok. Awas ya pamungkas dai. Pinas ti kersayang dumam. Dah, ieu inggih. Ieu dadung awuk dijamak dening Semar Badranai leuleus lir kapuk kaibunan lir kapas kehujanan. Amuing. Watir. Ampun Bapak Semar. Geus kitu mah watir. Ampun Bapak Semar, ampun. Halo. Aduh. Eta lebih dekat Santai seutik. Ka aing. Ka sabi teh? Ka aing. Ka bapak. Aduh. Benar. Punten bapak dihaja. Si eta mah kitu. Orang Siksa. Musik tarik. Udah. Sing tarik. Pogo ada setakerna tuh. Mati ngepurinya ya kana panon. Aduh, nyumput. Udah. Naon? Aduh. Mong. Aduh, nama kayak Duh. Sian ngabales. Moal pamelikeun udud. Pulanganana keur maneh. Aduh, mong. Nyaho teh boga duit. Nginjem mulut di maneh. Bapak ngawalau. Udah siap goblok. Alah, ampun Bapak
Bapak Semar. Ampun, Bapak Semar. Oh, ampun. Ampun, sete. Abina-bina teuing. Watir, Geus. Geus watir. Nah naonan sia teh atuh teh? Heh. Apan saur Bapak Semar kapungkur Bapak Semar. Naon? Dina mangsa Bapak Semar nu kaskeun hiji abdi kapungkur kade Cina Dadung. Isi aya nu ngenten. Di dunya mah loba tukang tipu. Bener. Kade ulah waka percaya ka jelema. Mun aya nu nyokot muning teh Lamun aya nu nyokot muning teh kudu hati-hati. Kudu Bapak Semar aya tos kieu mah tos yakin anu sumping teh Bapak Semar hiji abdi bingah Bapak Semar. Anak. Ai taen saya teh mama babari. Hate teh babari lain. Ai akak kunaon ceurik teuing aing mah. Da ecai mata. Lamun batu nu ceurik teh aing mah jok reuy hayang nyatu. Kitu. Samohon Bapak Semar mangate teuing Bapak Semar. Muning parantos suku Cisim abdi di manian. Dikosokan anu 100 ke Bapak Semar. Mana muningna? Aya Bapak Semar. Nyata. Ieu kuncina teh ieu Bapak Semar teh. Konsina teh ieu. Samohon. Di kumaha? Upami dipecutkeun sakali eta muning bakal katempo. Allah. Oh, anjir. Aya kuncina Kang. Lamun 2 kali pecutkeun tar. Muning bakal nangtung. Nangtung. Kitu. Samohon. Tuluy. Lamun 3 kali tar. Muning bakal leumpang sakumaha kayang urang. 5 kali Allah. Lamun muning hayang depa deui. 4 kali tar. Jarang payakeun teh. Rampoyak teh muning teh. Depa deui. Gusti nu aku. Nuhun dadung nuhun. Aya kal Bagja dadung. nyaan mah. Nyaan silaing teh geuningan bebela atawa satyana ka dewe. Tah ayeuna pikeun hadiah anjeun dadung dawuk di sawarga Maniloka aya kursi anu kosong. Anu kosong. Urut baji ngiri. Eusian ku anjeun nyaeta urut baji ngiring. Wayahna eusian ku anjeun dadung awuk eta kursi hadiah ti kaula. Anjeun ayeuna diistenan jadi anggota sawarga Maniloka jeung anjeun ayeuna rek dirobah rek dibere pakaian ku dewek nyaeta pakaian kadewaan. Jadi dewa tuh mau dawa. Bari batur dibere pakaian. Aya kitu bari. Ari manehna buligir di baju-baju. Dibere batik kana di Kulit waru angan daru. Robah nur cahaya sesekaring mah. Nur cahaya sesekaring mah. Cahaya kilang gomelang Tapat warnane. Bapak Semar. dah tapi ka kasep gitu mu. Nah, jig dadung awu eusian kursi di sawarga Maniloka ku anjeun hadiah ti kaula. Murukan teh. Gusti, aing dihadiahan naon? Kabatur mah beri batur. Kabatur mah kabatur, mere kursi ai ka aing mere waduk we mah poe. Mere Jig Aduh, atur seunuhun laksa ketika bingahan Bapak Semar. Berat tuhun, berat tanggung, berat tarimakeunana. Lain ti dewek, tapi eta mah hasil gawe anjeun. Hasil karya memerlukan hasil gawe anjeun, hasil satya anjeun, Pengabdian. hasil istiqomah, hasil pengabdian anu luar biasa tanpa aya pamrih. Teh kitu. sumuhun eta. Baik. Gerak ka sawarga Maniloka anjeun jadi kulawadan sawarga Maniloka. Duh. Luar biasa Bapak. Tapi
nepi ka kitu harta karun dan bekal ngaluyah di mana-mana. Naon atuh? Bapak Bangga Yang engkang reus boga bapan model gitu. Jesi maaf deui Bapak, apunten Bapak. Jangkeun bae da kitu prosesna. Nuhun Pak. Ongko nyium, ongko utah. Cik Jang, mana biar pecut teh? Gali. Seter ke. Jang reku, mana reku Bapak? Tong Itu tong kusia bisa diterakeun ka aing. Sokere. Sok, sakali tinggal Jang. Anjir, dawala, gose. Allah, itu di lomba gitu. Anjir, dawala, itu muning meni sagede kitu. Di lomba gitu aku. Lah mana Hareupeun aing. Muning meni sagede kitu dawala. Nah, ongkos 100 tapi hiji. Wate kawan. Kaing deui Jang. Ongko meta ngahampura sia teh. Ai. Sunut cerita. Walah bener dawala euy. Cik Jang kurang 2 kali. Tuning nararangtung Jang. Walah dawala Gusti Wih, kayak kieu kalau teh. Aya kitu kolote Bapak, disangka Bapak. Saya utah wae atuh. Tingali 3 kali Jang. Maju Jang Anjir, maju dulu. Juari ini Bapak. Utah deui digaplok sakoy. sunut ke kulit. Tuh, tingali Jang geus maju muning haikal. Alhamdulillah deuleu Jang. Laras akan Abe segala rupa anu di kapalaiku Dewi Dewi Subadra parantos kacumponan Pona barang moal sawah. teu suka bunga juragan Arjuna sakumaha endahna basya ge moal kagambarkeun pucarita saka sajar sakumaha endahna basya ge nya mudah-mudahane juragan Arjuna runtut rawut sauyunan sageus sapehanean lamun cai jadi saleuwi lamun darat jadi salebak. Kang pulang sakitu we teh Kang saperangkat sahapunten tina samudaya kalepatan ageng semua wonten alit salamet anu ditongton salamet anu nongton sakali salamet tetep salamet. Ieu lampar urang pungkas ku kemang tinetik sineparan sari tutup lawang sigota.